matak hakikat nu ngaran hirup urang teh butuh sosok pamimpin. Ngaran pamimpin nu alus geratoong dina ilmu budaya. Cek ilmu budaya, cek bahasa wayang. Sabta mustika dharma buana teng 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 teng. Ya Saptanira. Sabta 7, mustika jimat, dharma kahirupan, buana alam dunia. Tah pamimpin cekolot baheula mah kudu cicing dina 7 jimat dina hirupna. Sabta 7, mustika jimat, dharma kahirupan, buana alam dunia. Hirup teh kudu boga 7 jimat dina diri masing-masing. Kuring wani di dia nyebutkeun jimat, mun teu batur teu wani sok aya nu ngacung boro-boro abdi mah 7 sakeresek cenah jimat abdi mah cing teh naon batu ali. Nah cing teh batu ali dianggap jimat sok dimanian tanggal 14 mulud lamun bener batu ali jimat sakti entong dimanian ku urang gorolongkeun ka walungan cenah mani ku sorangan. Seungit mana batu ali jeung urang? Seungit batu ali. Urang mah bau kesang. Keur naon Pak Mung mi Gusti hal sarupa kitu dipake silahkan nu teu meunang dispuja disembah-sembah lain jimat eta ieu mah sabab angka 7 teh sakti geuning langit sab'a samawati 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi aki-aki bedegong 7 mulud mun geus kolot hese jodoh mandi di 7 sumur make kembang 7 tuh nu ngalaman mah arapaleun angka 7 lamun ngitung ti hiji nepi ka 7 ji 2 3 4 5 genep 7 mun ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7 lamun ku bahasa Arab wahidun isnani salah satun arbaatun hamsatun tisatun sab'atun lamun ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur pancalasta sapta bawa kana pramuka dasadharma cana ku nagara Pancasila bawa ku TNI Sapta Marga bawa ku polisi catur prasetya